Assalamualaikum sahabat YouTube dimanapun berada. Kali ini saya sedang bersama teman-teman ya, edisi memasang mekanik kolecer ya, sebuah kolecer. Dan ini Bang Nis ya dan membuat bubuntut ya dari daun CL ini guys, alias daunnya rotan tuh guys. Setelah seperti ini nanti di ke atasnya ya. Dan ini kolecernya guys sepanjang 3 meter ini ya, sepanjang 3 meter ini. Kolecernya bekas di tahun lalu guys, waktu musim kolecer ya. Ini bisa dinamakan kolecer legend ya, kolecer keramat ini, cukur cepat ini ya, di tahun yang lalu, di tahun musim yang lalu ya. Dan ini untuk stok ya, stok bubuntut ya dari daun CL ya, alias daun rotan ya. Sebentar lagi mau dipasang di atas ya, kalau ini sudah benar-benar selesai ya disusunnya ya, dipasangnya. Saksikan guys untuk keseruannya ya. Dan ini semacam bubuntutnya sepanjang bambunya itu sepanjang 3 meter ya. Coba cek son. Nah. Deh. Jadi kata di luhur tete mau jauh tik itu amaran sorana teh. Upang menurunkan setting mau Angkat menurunkan. hop. Ya. Salah puji lagi. Dorong bandara setting. Uruti dia mis kolecer mah saya tinyawa. Kena campaka. Ngus ayeuna langsung pasangkeun kolecer. Saya langsung kumaha nama kahon ta. Peungas eta na mangguna. Eta sok kami. Gantana kana cagakeun mi. Kolorna purekan le. Mau apa di betot? Sok purekan kolorna dua belit kolorna. Dia nawang betot ka dia gantarna. Ya, betot lah gantarna ka itu punurkeun. Moakeun kumaha engke nu menta nu itu nu rek masang. Ayang kumaha? Betot. Hah? Gigilirna tekel mi, gigilirna. Surung mulan den di betot. Surung betot. Betot ka itu jauh teuing. Kelanan. Ke can puguh menta adip eta mah. Beledag mah potong gagal. Tuh, geus tinggal nyurungkeun. Jauh ngaretanana, ngaranganana. Betot cok eta. Betot, gantara saeutik. Betot entong ieu teh. Betot mi. Tuh, da cicing cenah engkeun kumaha nu masang atuh. Mana cicing teh? Sok. Kana cagakeun mi, kana cagakeun. Sakade ke sedikit. Sok. Jat. Jat baka deh jat. Adi puna. Melak mereto kana. Ya. Sok itu. Sok. Kenapa teh jat ke cara tadi sok.
Wah, tapi tuh kana putih gilir. Kumaha we? Tuh naik. Kemana sih? Sok. Beri lalapun ka hanap. Ka hanapeun wa diangkat ka luhur. Sok. Bentar. Ka ditu kan tuh. Kada jat. Naput deui tuh gilirna. Sabari asal kan juga naik. Tong popona ulah hidung akang ya eta pu ulan poe ka luhur. Mau ngilu sok ngcangtung mah. Oh, jat. Kemana ya? Besok itu lah sok. Mau ngilu sok terus ting langsung. Sebulan we. Berhenti. Nah itu mah euy. Kuat tuh. Kuat naik sok. Sok. Sok eta mih tangtungan mih. Besok. Kuat naik sok. Sok jat. Oh, kami euy. Ini teh mah hait. Naona atuh nu gait teh. Buntut na tuh kana put euy. Sok jat bawa di jasa kaler. Sok terus itu terus sok terus. Bari asal ka luhur jat. Potong Ini sok moal ting nangtung sok. Ya tekel tuliangna tuh. Moal sok carekeun ka hareup. Melenting. Moal sok paling dipotong sok. Salah anjog jeung melenting tuh. Kurang mundur ngai tuh kana peuteut. Apa mundur ngalajak. Terus. Oh, copok ini ngeuna tempat. Bener. Giru. Angkat. Karena tumi. Ngait deui itu ka itu tuh naon tuh. Masuk. Belahom. Uy. Masuk. Oh, lahir teuing ke orang nih, euy. Burak. Wah, aman nya sok. Posisinya teh belah kulon eta kami. Ini saja. Sok aya mah teh nganungwan angin euy. Ya. Di luhurnya. Ulah di luhur beusi ngalai. Dia napa habis pabentar di luhur makan uing. Dia mesti leuleus gantarna di luhur mah. Nya heula. Iya. Itu kembali. Hah? Ngomong cuma eta kan nyapuikeun ya. Sebelah mana? Ya, sok cacing nyelak ka dinya. Sorok heula atuh geus berat. Ini kong kolorna. Aduh. Ya sakitu mah kurang nongeng nih, pas tadi beungeuna mah. Pas kana suku jagat, kurang teh kana suku jagat puhuna. Ulah beladinya Pak Bendar kan uing anu maneh kolecerna. Jauh gitu. Ayo maneh. Sok tarok keburu buta. Tarok. Tiga. Itu pengeraan. Terus. Itu. Sok buat ketunya kan. Masukin.
beres ngeus nanaon ngeus tinggal ngadaguan angin ke sekitar jam 2 lah datang angin. Ayeuna mah da karek jam 1 nya. Istirahat kene ayeuna mah tuh. Tah aya meusan. Antep ya mah. Muat angin geus keblok. Aya pagawean kana kena pisuk aya. Barungbung heula jieun heula rek ditangerkeun. Lagi ada olangan yo aya ka hayam kos jajat.